cak enak ting lamun duit nang aya di imah kudu gawe na udu dahar ngopi urang sare perusahaan loba terus na da kanina cenah bengkak Ayo Bang Manan deh ugu aing teh nungguan dewe geus tadi ji aing keur ngalamun naon bae satu deh ya Allah Gusti deh ji lamun aing jadi bos cak enak ting ya duit loba tanah loba perusahaan loba cak enak ting kudu gawe na dahar sare ngopi udut nak mangan bayar deh ya Allah mesti deh ari dewek sadar tante satum hari jamaah hirup mah kudu butuh penghayalan da ari menghayal mah gratis kitu cak ji ari jamaah mah aing tadi tas ngimpi aya wangsit wangsit mie ayam maksudna ari kana udareun we teh ingat satum teh aduh la ilaha illallah Gusti cuang nyokot benam wangsit jeung bae duitan nya sip dinu impian aing aya dina batu yakin ayo ji bang cokot yuk sugande bener ji di mana sih tempatnya ji dulu itu yuk samper yuk tuh itu tuh ayo bu tuh di batu iya iya nan iya duh kada ya di sembarangan nih soalnya nih mau impeng kieu aduh yang edit dulu bismillahirrahmanirrahim oh geuning ji ya plastik jangan mbak bisa mbak ayaan hai ini nam hai kamu gaji hai bisa bahaya hai alhamdulillahirabbil alamin wangsit ji wangsit satum wangsit hai berikan hai Uy. Wangsit di si. Wangsit. Satum, ari mah teu gareng teuing. Wangsit bae. Udah beja. Aing menang duit. Barudak menang duit naon? Hadiah Pak di mana duitna? Menang wangsit di mimpi. Hai. Coba orang yang numpuk duitna. Mana coba numpuk orang. Duit nomor satu ieu teh sampah lain duit kasadar atuh maneh teh ieu teh sampah lain duit di mana ieu sampah lain duit La ilaha illallah duit atuh si koplok lang saladar mana mah sampah la ilaha illallah urang tadi itu duit duit kebuktian tah duit masih duit la ilaha illallah ih barudak ieu sampah lain duit la ilaha illallah duit 50 ieu 100 ieu 20-an baru teh sampah plastik ini duit koplok orang waras kagak sih ya duit la ilaha illallah di jama dibejakeun duit ieu sampah lain duit di mana 50 di mana 100 20 campur lah bila ada duit mas sengit aroma nagrang nah coba sampah lain duit kalau kabeh itu ya waras Duit